I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda, wilujeng patepang dawu patetep layar dina video ngeunaan tutorial ngagunakeun aplikasi Twitter salaku media pangajaran nulis teks deskripsi. Satu acana nepangkeun sim kuring Ripali Novianti di kelas 4B. Sim kuring mangrupa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa Sunda. Ieu video digunakan pikeun nyumponan pancen mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampul ku Bapak Harisantosa Nugraha MPD. Tah, sata acan kana video tutorialna, tong hilap like, share, subscribe, sareng komennya Baraya Sunda. Hatur nuhun. Naon sih Twitter teh? Twitter nyaeta situs jejaring sosial online anu digunakeun ku manusia pikeun komunikasi ngalewatan pesan singkat. Twitter mimiti diciptakeun ku Jack Dorsey, Noah Glaze, Biston, jeung Evan Williams dina bulan Maret tahun 2006, anu diresmikeunna dina bulan Juli tahun 2006 oge. Dina kamajuan zaman, Twitter diganti ngaranna jadi aplikasi X dina bulan Juli tahun 2023. Pamake terdaftar anu ngagunakeun Twitter bisa ngaposting foto, teks jeung video. Salianti eta oge, pamake Twitter bisa ngirim teks atau tweet, nge-like, ngaretweet, mere komentar, ngutip postingan, nepi ka ngirim pesan langsung ka pamake sejenna. Emangnya bisa aplikasi Twitter dijadikan media pangajaran? Tong salah. Twitter miboga dampak positif pikeun pangajaran bahasa Sunda. Sabab bisa nambihan rerencangan, manggihan informasi nu mangfaat, sareng jadi media pangajaran nu bisa digunakeun ku siswa. Twitter oge mangrupikeun cara anu paling sae pikeun ngabantosan siswa dina nuturkeun kamajuan zaman sareng nuturkeun tren panganyarna di zaman ayeuna. Hal ieu jadi cara anu sae pikeun ngemutan guru sareng siswa mika nyaho naon wae anu nuju tren, sangkan teu katinggalan zaman. Twitter oge dipikawano salaku media sosial anu panggancangna dina mere informasi panganyarna. Saacan wartana aya dina TV atawa koran, biasana aya dina Twitter heula, tuluy kana TV atawa koran. Terus, kumaha sih cara ngagunakeun aplikasi Twitter pikeun pangajaran? Tah, kieu tutorialna. Anu kahiji, install aplikasi Twitter atau aplikasi X di Play Store. Saenggeus aplikasi ka-install, buka aplikasi Twitter, tuluy login ku ngagunakeun nomor HP, email, jeung sajabana. Saenggeus login, aplikasi Twitter bakal ngirim kode ngaliwatan SMS upami anu ngagunakeun nomor HP atawa email upami anu ngagunakeun email. Baraya bakalan diparentahkeun nyeun kata sandi anu kuat sareng gampang diinget. Baraya tiasa nambihan foto profil. Upami baraya moal nambihan foto profil, baraya tiasa klik salajengna. Baraya tiasa milih saha wae anu bisa di-follow. Upami resep maca politik atanapi maca warta, baraya tiasa nga-follow akun Twitter anu ngabahas kana eta hal. Di kaca mimiti, baraya tos tiasa ninggal berita naon wae anu nuju tren. Nah, saatos kadaftar kieu, baraya tiasa nulis status ku cara klik tanda plus anu aya di handap. Ieu status bisa ditambahan ku gambar, foto, nu engkena diunggah ku beranda Twitter urang. Contohna, di dieu sim kuring bade nyandak materi ngeunaan teks deskripsi. Di dieu sim kuring bade ngadeskripsikeun ngeunaan Kampung Baduy. Saatos ngalebetkeun teks deskripsina, baraya tiasa klik posting nu aya di luhur.
Nah, upami tos ka posting seperti kieu, teks deskripsi urang bakal muncul dina beranda Twitter urang. Anu engkena bisa dibaca ku saha wae anu ngagunakeun Twitter. Ku cara kieu, urang bisa ngawanohkeun budaya urang salaku urang Sunda. Nah, sakitu wae pedaranti simkuring ngeunaan tutorial ngagunakeun aplikasi Twitter salaku media pangajaran nulis teks deskripsi. Mugia naon anu ditepikeun bisa manfaat kanggo baraya. Hapunten dina sadaya kalepatan anu aya dina ieu video. Simkuring ngahaturkeun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.